Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Tarung Perebut Gelung. Ieu dongeng para wargi karangan Watatang ayeuna teu nincak bagian ka-24. Para mitra kaum dangu, sakumaha nu kauninga? Mama Haji Daroji teras kalebet ngagentos angwan di kamar. Teu lami Mama Haji Daroji kaluar di ti kamar teras kapayun ngadoni is di tepas. Bari ngahruk ngemutan perkara Jakaria inggis nya Nyi Darsih kasebut geus boga salaki di iwan. Heuleut sawatara menit torojo Jakaria nyampeurkeun ngurunyung ti jero. Hari Nyi Darsih ngadon ngobrol jeung Ibu Hajah Saripah di dapur bari mantuan barang gawe. Mama tos lami mulih mama, cek Jakaria miheula ananya. Geus. Tas di mana ari hidup atuh? Wangsul ditampian mama, tema Jakaria gek diuk hareupeun Mama Haji Daroji. Mama mah anu dimaksud teh lain nanyakeun tas ditampian, da ku ibuna ge tadi geus dibejakeun Jakaria keur ditampia ka tampian. Ngan mama mah nanyakeun sote tas di mana kamari, meuni sapoe sapeuting teu balik-balik. Cing mama bere beja terus terang sabab Jakaria salila aya di dieu. Can pernah nyieun linyok bohong ka mama. Nu matak mama minta jawaban nu jelas. Maksud ti eta mama tas di mana pok caritakeun ulah agak euge. Blak-blakan we caritakeun ka mama, ulah disumput salindung di sidang siloka. Sok jelaskeun aya naon. Saur Mama Haji Daroji bari neuteup ka Jakaria nu keur melengu. Punten mama, rumaos abdi teu wawartos anu satarabasna. Saektosna mawangsul ti ditu ti Pasir Laja. Pasir Laja mana? Mama Haji Daroji nyesedek. Pasir Laja nu bade ka Cibatu mama. Oh nu ka ditu nabras ka Garut. Leres mama. Waduh mending lampar aya naon kitu? Wangsul nepangan ieu putuna bah ruminta mama. Saha injuna ruminta teh? Nyi Darsih mama. Nah di Pasir Laja kitu. Kapan kamari ieu mah di Cibuyut? Mun kamari ieu mah nanging ayeuna mah ngalih ka Pasir Laja mama. Kung si Tepung jeung Nyi Darsihna kantenane mah lain geng nyiring ka dieu sareng abdi. Tema Jakaria akhirna terus terang. Baruk milu ka dieu ka mana ayeuna? Itu nuju dipawon sareng ibu nemetos ti jaman. Syukur ari kabawa manetelakeun Jaka geus gede hate. Kalawan wani tanggung jawabna. Memang kudu kitu ari nu jadi lalaki mah kudu gede ka wani gede ka ludeung. Ulah aya kahayang atawa boga cita-cita bari nangkep tuur moal hasil ku kitu teh. Nyaan kacida mupakatna mama euy, saur Mama Haji Daroji bari mesem. Belang geus kitu mah hate Jakaria asa bungangang. Henteu gegepegan samodel tadi sieun digalendeng ku Mama Haji Daroji. Boro satadina mah geus ngarasa wegah kumaha pibasaeun jeung pipetaeun lamun seug Mama Haji Daroji di benduan. Mama Haji Daroji bendua punten. Atuh saeutikna Jakaria gede kapercayaan kalawan boga rasa yen Asmita bener-bener kasebut jelema pengkuh teu daek cacarita. Kerendeng Jakaria ngagerendeng jeroeun dadana. Nyaan Asmita pengkuhna keur jeung satia. Ku aing kamari diomat-omatan ulah nyieun nyimpang ka mama kalawan ulah cacarita ka sasaha. Aing tas ngadatangan ka tempat si Salim. Buktina mama teu nyahoeun yen aing tas ti ditu. Samalah aing bebeja ge bari Nyi Darsih kabawa ka dieu teu naon-naon. Jadi lamun kieu mah kana pasti diri aing bakal kauntun tipung ka Tamang Beas. Laksana ka Nyi Darsih. Kitu cek gerentes hate Jakaria nu pinuh ku harepan jeung kabunga. Geus kitu Jakaria tumanya ka Mama Haji Daroji. Kumaha mama kinten-kintenna abdi ngabantu Nyi Darsih ka dieu teu sawios-wios. Pokna bari neuteup kana rarai Mama Haji Daroji. Tapi teu lila Jakaria luk tungkul siganu serab ku surat soca Mama Haji Daroji semu sinaran. Ari pikeun mama sorangan mah teu naon-naon samalah aya alusna. Jakaria bisa mawa Nyi Darsih ka dieu. Ngan dina kecap alus eta aya alus teuing nu akhirna moal matak jadi pujian batur. Samalah matak ngadatangkeun hiji kamaksiatan.
waler Mama Haji Daroji atuh Jakaria anu tadina geus bungah teh kontan ngaranjung. Janten kamaksiatan kumaha Mama? Jakaria nanya bari tangah tuluy neuteup rarai Mama Haji Daroji. Nya matak maksiat teh Jaka, matak jadi maksiat bojaka boga kalakuan kitu sajabana ti eta moal matak jadi pujieun atawa matak jadi sohor nu puguh mah goreng talajak kasebutna oge nu kitu teh. Goreng talajak satiap lalaki nu kumawa ngaganggu ka awewe nu geus boga salaki eta teh goreng patut. Nah boga kalakuan kitu teh teu matak jadi manawa ka diri sorangan, teu matak jadi goreng kasebutna ku batur. Yeuh Jaka, lamun hade dicaritakeun Mama ngurusanan maneh ti leuleutik teh nepi ka kiwari ngarasa mubadir. Tiki kirik nepi ka jadi anjing diwara dikuah kieu pangaweruh Mama nu geus ditamplokeun ka maneh asa jadi runtah. Da tadina ge Mama ngawaris ku pangarti teh lain pikeun kana jalan goreng atawa pikeun ngajahat. Tapi Mama ngawaris pangarti pikeun perjagaan diri jeung pikeun tulung tinulungan. Pikeun tutulung kanu butuh, pikeun tatalang kanu susah, kasasama anu meunang ka susah atawa meunang ka musibatan. Kari-kari ayeuna kumaneh dipake kana jalan kitu. Dipake tarung merebutkeun gelung, bari nu diparebutkeun geus katalian hukum ku batur. Tah di dieu Mama kanyataan naon maneh kasebut rek ngaji diri jeung ngaji rasa teh kasasama. Mana maneh ngaji diri jeung ngadi rasa teh nu puguh marek ngancurkeun batin batur. Maneh teh nah diwenangkeun ku hukum agama jeung dari gama, lalaki rebut pamajikan batur. Saha manusiana nu nyebutkeun hukum ngawenangkeun kana kitu, kumaha mah disebutna ge jelema teu hideng. Di mana aya manusia nyebutkeun hukum ngawenangkeun kana kitu, eta kumaha mah disarankeun sangkan manehna gancang dok datang ka dokter jiwa. Tah ayeuna Mama rek nanya ka maneh. Lamun maneh geus boga pamajikan heug pamajikan maneh aya nu ngarebut ku lalaki batur, nah rek ngeunah. Nah teu matak ngadatangkeun kaributan, nah teu disebut haram jelema jinah atawa ngajinahan. Maaf Mama nyarita rada kasar ka maneh. Kitu maksud jeung tujuan Mama mah hayang ngadidik kanu jadi anak. Yeuh Jaka, lamun perlu diriwayatkeun mah bapa maneh baheula hilangna teh tina jalan marebutkeun rongeng. Ba Mama ka maneh teh geus asa anak pituin. Ku dieu ku Mama diurus ti leuleutik nepi ka gede. Tadi digamarkeun yen bapa maneh baheula hilangna alat pan marebutkeun rongeng. Sakali dua kali mah bapa maneh kasebut jelema jago, ceuk basa kampung teh mah jawara. Moal aya jalma nu kumawani ka bapa maneh, uka sebutna ge jalma jadug atuh. Cohagna mah sepi tanding sudalawan eueuh jalma nu teu gigis ku bapa maneh. Awewe kumaha bae teu burung beunang ku maneh, tapi takdir teu beunang dipungkir, kadar teu beunang disinglar, aja datang tumiba ka diri bapa maneh tina jalan marebutkeun rongeng. Cacak rongengna jelema lelengohan, akhirna teu burung cilaka. Komo lamun rongengna boga salaki meureun, kari-kari ayeuna kalakuan bapa maneh rek diturutan, rek dihudangkeun deui ku maneh. Keur Mama mah teu ridho, teu ridho dunya akhirat maneh boga kalakuan sarupa kitu. Sedeng Mama geus ngadenge beja Yeni Darsih geus dikawinkeun ku akina nyata ku Kiruminta. Ayeuna ku maneh dibawa pisan ka dieu. Nah maneh moal ngarasa wirang lamun pacunang tina jalan kitu. Dikamanakeun ngaranjeng beungeut Mama ku batur disebut haji nu tara jadi. Pokona mah nu jadi suana. Hartina mah haji, tapi ari nu jadi suan nyatana diri maneh boga kalakuan kitu. Yeuh, kieu we Jaka. Pilih hiji di antara dua. Naha mending maneh tetep di dieu bari salamet. Naha mending terus ngarawatan Nyi Darsih. Lamun hayang tetep cicing di dieu bari nampaati kanu bari salamet dunya rabuh akhirat. Geuning urang salina hayang menta salamet dunya jeung akhirat. Sabada urang salat urang ngadua, Robbana atinna fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ieu teh eueuh deui iwati urang menta kasalametan di dunya rabuh di akhirat.
Gera anterkeun ayeuna mah Nyi Darsih lamun hidup hayang salamet dunia akhirat. Lamun tetep rek meuberat ka Nyi Darsih gera unur ti dieu. Lain mama kejem, lain telenges atawa geus teu kauntut ngarawatan maneh. Tapi mama embung kabawa dosa, embung kaciwit kulit kabawa daging. Saur Mama Haji Daroji jelas-jelasan, panjang lebar nyeksekan Jakaria. Atuh puguh we nu tadi Jakaria geus bungah kalawan boga kayakinan bakal ngajodoh jeung Nyi Darsih teh ngadadak punah kaganti ku reuwas jeung bingung kudu kumaha pipetaeun satuluyna. Dianteurkeun deui ka tempatna Salim pasti bakal pinangih jeung kaributan gede. Ari rek dijurungkeun kitu bae ngarasa teu tega ingis ku bisi rempan kusugan. Nyi Darsih luas nemahan pati sorangan. Komo kitu Nyi Darsih kungci cacarita ka Jakaria. Lamun manehna teu laksana boga salaki ka Jakaria, kajeun teu lila ku melenang di alam dunya. Kari-kari ayeuna aya unggelan kitu ti Mama Haji Daroji. Menang sawatara jongjongan mah Jakaria ngaraga menang. Bingung eueuh tungtungna, susah eueuh kendatna kumaha pipetaeunana. Teu diturut sakumaha piwuruk ti Mama Haji Daroji kumaha sieun ditudung. Ari diturut kumaha keneh sedeng harita waktu Mama Haji Daroji nuju sasauran teh. Nyi Darsih ngadengieun sabab rek nepungan Mama Haji Daroji ngan teu kebat kaburu hate ngaranju ku ngadenge unggelan ti Mama Haji Daroji kitu. Nu akhirna para wargi keur Nyi Darsih bati bingung nu aya. Ari rek balik deui ka pangajerkan tadi ka Cibuyut da puguh eueuh tuturkeun. Ari rek balik deui ka Pasir Laja da puguh teu suka boga salaki ka Salim. Tungtungna ngarasa baluweng nyapi pikiran. Para mitra sadaya, tapi sanajan bari baluweng oge Nyi Darsih aya pikiran rek ngejat di tempat panganjerkan Jakaria. Kumaha pipetaeun aing ai geus kieu. Ari panyana aing mah Kang Jakaria mawa ka dieu teh baris pinangih jeung kasenangan hate. Tapi buktina kieu geuning melengkung bekas nyalahan. Nu jadi kolotna Kang Jakaria teu sukaeun kacicingan ku diri aing. Nah atuh Kang Jakaria teh make mawa aing ka dieu ari sakira matak ngadatangkeun kajuwat hate mah. Boros satadina mah aing geus atoh bisa leupas tina leungeun anu teu dipisuka ku aing. Tapi kieu buktina pasti cita-cita jeung harapan aing jadi gagal. Ari aing kudu balik deui ka ngaran Salim make heula, kajeun aing pegat pati we. Komo bari aing ngeseubeung ka nyeri ti Salim, sabab geus loba bejana ngaran Salim. Taralana boga pamajikan. Rajin boga pamajikan ukur dipake kapuasan hate. Meureun diri aing ge moal beda ti kitu kawas nu sejen. Nah, keun bae aing rek ngejat we tibatan ngabaruntakeun katengtreman Kang Jakaria jeung kolotna. Tapi sanajan bari jeung kitu tetep aing rek bebeja heula. Da tadi ge aing mah ka dieu sote ka hiji dibawa ku Kang Salim. Kaduana eueuh niat nyieun kagorengan. Kitu ceuk gerentes hate Nyi Darsih turun kaluar. Pareng Jakaria ngareret di barungku hate ngalenyap gelenyu Nyi Darsih imut bari mangut ka Mama Haji Daroji pertanda ngahurmat. Mama damang. Nyi Darsih nyolongkrong munyungan berkah dina waktu ieu mah Nyi Mas. Samulihna kumaha waler Mama Haji Daroji. Pamun teu biar marah mai teu nawiskeun tos nyeksekan Jakaria. Alhamdulillah Mama. Mulih ti mana nembe patepang Mama? Cek Nyi Darsih diuk digireun Jakaria nu keur melengu. Bari panon meletet maling reret. Ah, biasa we Nyi Mas. Tos milarian bubutuh, mohon hampir kahihilapkeun Nyi Mas Mama teh. Sanes dupi angkat ka dieu teh unjukan heula kanu di bumi, saur Mama Haji Daroji bari ngalirik ka Jakaria. Mawartos ka saha Mama? Mohon ka tuang Raka, acan nepi ka tuang Eyang, saur Mama Haji Daroji. Rei beungeut Nyi Darsih rada beureum rek nemal siga nu asa-asa po. Mawi henteu Mama. Tema Nyi Darsih terus terang nyarita bari tungkul. Ari saena mah upami bade ka mana teh kedah wawartos heula Nyi Mas. Komo kitu Nyi Mas dina waktos ieu parantos kagungan caroge. Margi ayeuna mah benten deui saperos kapungkur nalika teu acan kagungan kewajiban. Ke kumaha upami tuang Raka icaleun tada teuing we hari wangeunana milarian ka ditu ka dieu panginten. Kitu deui nu janten Eyang moal teu tagihur temenan ulah-ulah moal raos tuang moal raos kulem Nyai.
saur Mama Haji Daroji. Puguh banget Jakaria tambah berem. Akhirna Nyi Darsih luk tungkul. Semu anu ngangluh geus puguheun ari Jakaria mah kita tadi keneh melenguk bae. Teu beda ti bueuk meunang mabuk. Lain bobohongan diwuwuh hate asa tambah kalang kabut. Nanging kitu ge hatur punten Mama kumawantun ngawawadianan ka Nyi Mas. Sasanggem kitu sotenan Mama mah hawatos kanu di bumi. Sanes Mama alim kasumpingan ku Nyi Mas malih nganuhunkeun Nyi Mas keur sarurumpaheun ka dieu. Mama Haji Daroji nyambung deui unggelanana. Sabangsuna abdi kedah dihapunten ku Mama. Wirehtos kumawantun tumorojog tanpa raratan. Kalayan rumaos abdi teu wawartos heula kanu dirorompok utamina mah kapunini sareng pun aki. Tumali kitu sakali dina da dihapunten kalayan bade unyuk permios we. Abdi moal tiasa lami ngadeheus. Sakawitna ge moal lami mung hoyong tepang we sareng Mama kali ibu. Cek Nyi Darsih kontan pamitan rek balik. Ai ke heula Nyi Mas, ke heula. Mama teh asa teu raos, wuri-wuri Mama sasanggem kitu ayeuna Nyi Mas pamitan bade muli. Nah Nyi Mas teh kagungan raos diusir ku Mama. Saur Mama Haji Daroji bari neuteup kana beungeut Nyi Darsih anu geus nguniang nangtung. Henteu Mama da sakeuwitna mah abdi ge moal lami mung hoyong tepang we. Tumali kitu mugi Mama ulah kirang-kirang ngahapunten ku abdi diganggu. Tema Nyi Darsih bali nyorongkrong sasalaman. Kumaha ngatuh ari kitu mah Nyi Mas. Sawangsuna Mama kedah dihapunten. Kang Jaka mah ngatuh dikantun Kang. Nyi Darsih ngamangakeun ka Jakaria bari jerut turun. Sedeng Jakaria teu nemalan-nemalan acan malah mencerong. Sanggeus Nyi Darsih rada jauh jerut Jakaria turun. Jakare ka mana? Mama Haji Daroji nyauran. Bade ka dieu heula Mama. Tema Jakaria bari tuluy ngabeng beos nu maksudna merek nyusul Nyi Darsih. Cek pikirna bisi kumaha onam. Atuh Mama Haji Daroji kokodeg ngaros kaget ku pola Jakaria menit teu beunang di halangan pisan. Kumaha wani nyusul-nyusul awewe nu boga salaki. Sabab dihenteu-henteu ge Nyi Darsih geus kawin ka Salim. Tampola na eta budak. Aya kumuruguna keur sakitu kukolot geus dibere gambaran ge keukeuh we neugtreug. Gerentos manah Mama Haji Daroji bari neuteup ka Jakaria nu geus lapat-lapat. Teu sakumaha lila gurutak Ibu Saripah nyampeurkeun. Rek ka mana cenah si Jaka teh mamana? Taros Ibu Hajah Saripah. Nyaho teuing atuh. Rek nyusulan deui awewena sugan. Eta bieu sakitu tas meunang omongan ti Mama teh. Keukeuh we kalah kawani nuturkeun awewena. Samalah budak awewena tas meunang omongan nepi ka manehna pamitan balik. Ari si Jaka ngadonuturkeun digegeroge noyod we ukur nyebutkeun rek ka dieu cenah. Mama mah ngomongan sote lain nyarek ulah boga pamajikan. Ngan kahayang Mama kanu can boga hubungan jeung nu sejen. Ari ieu hayo kumawani mamawa nu geus boga salaki. Samarukna kumaha ari lalaki nu kumawani mamawa pamajikan batur teh. Harita Ibu Hajah Saripah tuluy nyarita. Padahal manya di lemur urang oge teu kurang awewe mah amanah. Rek kaparawan, rek karana. Itu anakna juru tulis ge kurang kumaha tegep sakitu mah jeung budakna bager tara angku. Kasebut anak nu boga teh. Nya eta tu budak urang nawe teu beunang diatur hayang mawa karep sorangan. Murugul teh kabina-bina teuing. Beda eta meureun Nyi Darsih mah kenana geus lila. Padahal perkara jodoh mah teu gumantung geus lila kekenalan atawa sakedeungna. Malah teu kurang-kurang aya nu wawus popoean geus ngajodoh. Sabab tadi ge urusan jodoh pati bagja cilaka lain urang nu nangtukeun. Angin Allah nu maha uninga sareng maha kawasa. Sabab jelema mah kabeh ge saukur boga kahayang jeung cita-cita. Tapi sakituna deuykeun bae deuh. Gede geus ayeuna mah bari urang geus wareg mere atikan ka manehna. Atikan kana jalan pisalamet dunya akhirat. Tadi ge dirawatan soteras ka indung bapana we geus areueuh. Tapi da geus kitu karepna mangsa bodoh teuing karasa pait peurna moal ku urang ngan pokona masing salamet nu penting mah kitu ibuna. Saur Mama Haji Daroji mungkas pisaureun. Pisaurna bari teras kalebet.
dituturkeun ku Ibu Haji Saripah gebrug panto ditutupkeun kalawan dikunci sabab harita waktu geus deukeut ka wanci magrib. Nyusun unur mudag nuluntah harita Jakaria geus nincak ka wanci magrib. Kalayang-kalayang neneangan Nyi Darsi meuni asa sakolepat naker teu kasusul di udag ka beulah wetan teu nyampak. Di udag ka kulon towong, disusul ka kidul suwung, di udag ka kalerpon kitu deui tamah rehe. Tungtungna keur Jakaria ngarasa baluang pipikiran kudu ka mananya nyusul Nyi Darsi. Hari itu di teangan sok sieun pinangih jeung kacilakaan komo kitu kasebut jiwa awewe. Bari init nyedak ka peuting ngemangsana peuting. Ari haben di teteangan can karuhan kapanggih. Tina kituna ngan gek we Jakaria diuk dina tunggul kawung sisi gawir. Di barung kureng hapna narik napas panjang nu dirobeda ku sakaseunggah hate. Nah kamana korolos na Nyi Darsi teh cenah meuni asa sakolepat naker. Da kurarasaan mah leumpang aing teh asa gancang, tapi naha bisa teu kaberi. Sedeng jalan nu disorang sakieu negrakna teu loba teuing nu suni. Da eta atuh jadi kolot sakitu. Make aya bas sakitu sagala, geus we Nyi Darsi ngejat deui. Taksiran waktu mama cacarita teh manehna ngadengeun kana omongan mama. Da eta asaku ngadak-ngadadak pisan. Ari mama nyarita kitu ari Nyi Darsi pamitan rek balik. Nah aya ku teung-teuingeun boga kolot meuni teu ngaraskeun pisan. Kawas lain kasebut haji we luas nunung kanu kakara datang. Namatak naon lamun isukan deui da aing ge lain rek ngaguna sika diri Nyi Darsi. Ngan maksud aing marek nyalametkeun sabab manehna keukeuh teu suka ka Salim. Kalawan aya bebeletekan tinu sejen kadengieun pisan ku Nyi Darsi. Yen Salim ukur rek ngalajur kapuasan hate, lain rek ngawin satuluyna. Karunya wae ka Nyi Darsi geus moal henteu asruk-asrukanana. Asruk-asrukna kan teu puguh padukukan. Dari balik deui ka si Salim eueuh harapan cenah manehna ge. Cicing di Cibuyut komo eueuh tuturkeuneun. Dina nya ge balik ka Cibuyut pasti ku si Salim disusul. Kudu ka mana aing neanganana Nyi Darsi. Mangkaning geus nyedek ka peuting, jaba patempatan sakieu hara-haraeunana. Sanajan aing kebat neangan oge eueuh hartina karipu-ripu awak. Kajeun rek cicing di dieu we itung-itung ngareureuhkeun. Di mana geus subuh aing rek terus init satungtung Nyi Darsi can kapanggih mamawa ka Bali. Kitu gerentes hate Jakaria keukeuh rek neangan Nyi Darsi. Ngan harita mah teu kebat ku sabab geus nyedek ka peuting. Katamah capek, akhirna Jakaria ngadon reureuh. Di tempat nusuni nyangkora hanapeun tangkal saliara. Cag urang teuneun dihandeuleum sieum urang tunda dihanjuang siang paragi nyokot ningalkeun. Mangsa datang sampeur deui kumaha satuluyna. Lalampahan Jakaria jeung kumaha nasib Nyi Darsi. Naha baris patepung deui jeung Jakaria. Kumaha ninina jeung akina Nyi Darsi. Wallahu alam dina waktu ieu mah can bisa kapedar. Urang selang heula tina perkara Salim nutas kalengitan Nyi Darsi. Gawenangan hayang amuk-amukan bae meupeus keuyang. Murid-murid kabeh seubeuh dicarekan, seubeuh dijejele. Beak kadaek samalah aya sababaraha urang anu ditampilingan ku Salim dianggap murid talobe. Babakuna mah nu ditugaskeun ngajaga keamanan, dumeh Nyi Darsi teu kapang. Dina wanci magrib Salim ngumpulkeun murid-muridna aya kana 20 urangna. Di antara 10 urang petingan kasebut jelema gararang. Cohag nama tukang sahaok kadua kado gaplok. Tukang sahaok kadua gobang. Atuh para mitra sadaya. Harita Salim nyarita. Batur-batur. Geus nyaho maksud jeung tujuan dewek pangna silaing dititah kumpul di dieu? Cek Salim. Mung ngaran tumanya bari ngareret ka muridna nu keur ngariung di buruan. Pok murid-murid harita teh naremalan nyebutkeun henteu. Bari silih raret jeung baturna. Nah saheula dasar nu nafsu teh atuh para wargi Salim. Nafsu atuh pamajikan harita dibawa kabur. Mangkaning keur rarendengan pisan. Jeung de nu dianon teh diajam ti angana teh para mitra, nu diangen-angen ti angana hayang rerenengan terus hartosna mah manehna hayang nyacapkeun ka sono ka Nyi Darsi. Kari-kari Nyi Darsina aya nu mau maling, aya nu mau kabur. Kumaha atuh nafsuna Salim di sugan mah leuwih-leuwih ti asa dicaogado deui manehna luar biasa nafsuna. Para mitra sadaya bari jeung teteh nyerag sagala harita teh
Salim nyarita bakatku amak. Pelagung sia. Bodoh. Tolol sia. Ya manusia tarolo. Mua pati-pati aing ngumpulkeun sia kabeh lamun keperluan dinas atau anu dimaksud ku aing. Da kitu para mitra Salim sia aing we kitu. Di dieu para mitra ta ieu teh basa Sunda nu alus nepi nu awon cenah kitu. Ieu mah awon, namung terapna ka Salima supados jalan carios raos di kupingkeunana. Ieu basa Sunda awon kasar ulah diturutan, nu kieu mah ulah diturutan Salim da jalma buraong atuh. Jalma buraong maulah diturutan anu sae nu kieu mah keur sakadar pieunteugeun. Kumang Jaya digamarkeun kumaha gambaranana jelma kasar, boh dina nyaritana, boh dina gerak tingkah lakuna. Ieu teh mung sakadar pieunteugeun. Oh, jelma kasar jeung buraong model kitu, lain turutaneun cenah kitu. Nu kitu mah kudu singkahan di jauhan, mung urang peryogi terang. Ya nu kitu teh goreng patut kitu para wargi. Lamun aina si Salim aina para mitra ngambekna bari di basana lemes awon bari jiga walana kontrak teh unggul deui manehna mah nyaho teh basa lemes hungkul da nyarekan ge basa lemes aduh diajar teh basa lemes hungkul nyarekan ge basa lemes ai Salim mah ayeuna teu bisa basa lemes da kabiasana kasar we kitu sia aing we mangga urang teraskeun. Kahiji penting kamari aing can cacap. Meni cacap teu bisa hees sabab hate dirobeda ku sagala katengeuna. Jeung kapanas tina perkara pamajikan dewek aya nu mau kabur. Kalawan harita keneh dewek marentahkeun ka sia kabeh. Sangka Nyi Darsi bisa kabawa deui. Sokomo lamun si wawalak nu mawa kaburna beunang. Saurang ge eueuh nu bisa manggihan netelakeun kabeh manusia garoblog. Kalakuan alah batan dikeuyeub apu. Pada aku pangrasa dewek pasti Nyi Darsi geus aya nu ngagubung. Jeung anu ngagubungna can sabar jauh ti wong ka dieu deuleu. Ku ayeuna kitu, ayeuna sia kabeh kudu milu jeung dewek. Urang ngagusur ngaran si Tajudin. Sabab sangkaan dewek geus moal bisa ditolak deui, kana pasti nu nyieun cuman taka mawa kabur pamajikan dewek lintang si wawalak Tajudin. Komo kitu waktu teu heula dewek bantrok jeung si Tajudin. Waktu rek ngalamar si Darsi. Eueuh deui manusana nu rek miharep ka Nyi Darsi lintang ti dewek jeung si Tajudin deuleu. Da ayeuna yu jeung dewek urang datangan ka lemburna. Di mana aya montong loba pertanyaan deui urang gusur ka dieu. Syukur lamun kabawa jeung Nyi Darsina. Tapi lamun Nyi Darsina eueuh beung si Tajudin gantina deuleu. Cek Salim aya maksud rek mewak Tajudin. Kalawan boga kapastian ya Nyi Darsi diiwat ku Tajudin. Padahal Tajudin mah teu milampah ngiwat Nyi Darsi. Nu sabenerna mah sasat dipalingna teh ku Jakaria. Tapi ku waktu ieu Nyi Darsi geus ngejat di tempat Jakaria, samalah ku Jakaria ge keur dititeangna. Yalah Gus, mamang rek tumanya yeuh. Kumaha lamun datang ka ditu si Hardolin eueuh? Saha? Salim nyentak. Heuh si Hardolin, goblok sia, bonge sia. Naon gitu mamang nyebut naon tadi? Siang mun naon tadi? Nya Hardolin. Lain Hardolin sia Tajudin anak si Dinta deuleu. Salim tipu pun cereng hae nya caita si Tajudin hampura mamang salah dengi. Ceuk Ki Jemlung celengkeung si Omlen pipilueun ngomong matak pikakeulieun batur. Cing atuh gede-gede liwar si Ki Jemlung boga ceurin teu? Nah si badu sia disangka aing teu gablug-gebir bujur sia. Ki Jemlung mun cereng geus kitu nanyakeun deui ka Salim. Harita teh tah kumaha lamun si Tajudin nyampak eueuh? Nah make bingung-bingung teh. Eueuh si wawalakna matak naon bubuyutna gusur. Hitung-hitung jadi gagantina deuleu. Kumaha lamun rakyat-rakyat ditu ngalawan ka urang Agus? Da pasti itu ge moal cicingeun, ulah-ulah si Tajudin geus ngarencanakeun kana ngayonan urang. Ceuk Ki Jagra milu tumanya. Waktosna seep.